Mahawe akal nang goblok da beunang Jack sieu aing katipu. Tak bodyguard aduh. Ampun teh sia ieu nanaon teh. Anak kita sukses. Ini parah nih. Jack. Kemana Pak Doyok? Yo, lain urang aya dulu urang Garut tempat postingan Mang Jack geuning. Nanyakeun arek ka haji cenah berangkat umroh. Ai Garut teh di mana? Garut tadi mana naon dia teh Pak Doyok? Hih, Mang Jack mah belegug pisan atuh. Dulu urang teh berangkat umroh di Garut. Oh, Desa Mekarwangi, Tarogong Kaler, Garut. Oh, heueuh atuh aing rek bicaraan dulur urangnya. Ek sina daftar kadinya da di Garut. Bayaran nginjem duit teh 100, aing teh kabawa loketna. Ih, abang, Moal ilang basa-basi. gantian ku aing. Pura-pura nanyakeun kantor Reja Patur and Travel. Kadieu teh sia teh langsung ge tadi teh ngomong eta nginjem duit kitu 100. Loba ka ditu ngaler ngidul ya. Awas omat bayar. Iya dong, pasti. Wah, aing bayar. Nya nya. Si goblok teh anger. Jem duit teh, jeung nginjem duit. Mahawe akal nang goblok da beunang Jack sieu aing katipu. Mana nunggu pesenen setawan? Aduh, kumahanya. Ngan eueuh jeung eueuh. Emang eueuh solusinya? Teh hayang nyaho. Nu penting kudu aya. Aduh, besok we atulah janji besok. Pasti aya besok mah. Sudah salaki enggak usaha. Guys, saya punya solusinya. Yuk bakal dukun. Saya diantar. Hah? Dukun? Atuh meureun musrik eta mah. Pan besti ami teu ripu hirup atuh. Ditagih ke Indonesia Mayar. Ya ami beunghar. Bener ya teh matak beunghar. Hayu atuh anteur atuh. Di mana dukunna? Teh masih jauh ieu teh nah kalah ka kebon. Sakedeung deui. Beneran? Ada malah nangin atuh ka kebon oge. Oh hayu atuh. Sok buru atuh. Jauh keneh teh. Ieu geus nepi. Hah, geus nepi. Duh, di mana ini teh? Sepertinya bau-bau manusia ini. Garau kangkung. Ini dukunnya. Kok siang bolong ada dukunnya? Kumaha gitu. Tengah malam. Ada apa kalian manusia? Hop. Saya sudah hafal maksud dan tujuan kalian datang ke sini. Tadi nanyain ya. Sekarang dia udah nanya. Kamu mau kaya? Kamu banyak hutang? Aduh, udah jelek banyak hutang. Atuh nah disebutan oh iya. Gimana ini teh, Bah? Tenang, Abah punya aborsinya. Solusi? Solusinya. Begini solusinya. Saya ada sedikit tanah buat kamu. Ini tanah bukan sembarang tanah. Asal kau tahu ini berkhasiat. Wah. Tapi harus ada maharnya dulu. Berapa? Terserah, seikhlasnya saja. Soalnya kamu miskin. Oh, seikhlasnya. Ini, Mbak. Cuma segini. Ini, Bah. Nah, ini baru benar. Ini digimanain, Bah? Eta tanah asupkeun kana cai uyup kusia. Ya, teu nempo anak urang ja euy. Pugu ulin cek ka tukang. Ka mana ja? Pakaian agen meni aneh anjir. Aneh kumaha? Nah, Bang Teangan atuh. Bang Teang Ya, itu Teang Pak. heula. Aya tinggal lewat dia.
Aing aku mah. Aduh, makasih ya, Bah. Bah. Nanti aku akan laksanakan di rumah. Oh iya, iya ja. Udah. Anjing. Curangin aneh. Weng, dah anak aing jang. Tadi siapa balik? Aduh, aing di tangan dia tadi. Mana kalau ulin jauh-jauh? Iya, rada gering, neng gitu. Aduh, aing ah. Gering. Maksudnya lain dukun. Siga nama kakak kawat di rumah sakit jiwa, bapak neangan tah. Ya balik jang. Aduh, aing. Ari aing kancil ka mamane kudu kumaha? Kade engke watere mun ke aing geus di imah, ka aing kudu nyebut bos heuh. Rumah teh nu mana, Bos? Da eta anu arep. Oh iya, Bos. Heeh. Ya, siap, Bos. Bos, ieu buka lain ayo. Tuh aya indung aing nolol tuh, bikin kejutan aing. Teh kumaha sia? Sok buka lah, Bos. Siap. Heuh kumaha Ya, cai Bos. aing teh? Arek bergaya aing bae atokeun indung aing. Ngajong sia ti luhur. Wah. Aduh, ajig teu kahontal wa. Sok ka dieu teh tak bodyguard atuh aduh. Jadi Ampun teh bodyguard. sia ieu nanaon nanti. Ulah leumeung ieu jadi bodyguard mah, cicing we. Astagfirullahaladzim, sia lo pesan gaya kehet. Ulah nyebut kehead atuh bisi kadengan ku indung aing, bos gitu. Astagfirullahaladzim, si goblok. Iya, Bos. Mak, anakmu pulang, Mak. Acil. Anakmu pulang. Ini Acil, Mak. Yuk, atuh. Berat aing. Mak, Atuh kunyuk turun heula ieu. bos gitu lain kunyuk. Borot ka aing teh kunyuk. Awas mun kunyuk deui. Oh, bos. Ku aing ya. Ha, Mak. Pak, Kamu kenal di luar? itu lihat si Acil. Hah? Wah. Anak arura geus jadi bos euy. Iya, sepertinya dia sukses di kota. Anjir, mobilna halus gitu. Mobil naon teh? Mek. Tuh indah part-part gitu dah. Daddy, I'm coming. Balagana sia kunyuk, kambing-kambing gitu. Berat aing ya. Bos gitu mentong kunyuk. Engke lah nyebut bos mah buat berat ya. Daddy. Bukakeun atuh pantu aing ye jadi bodyguard mah. Buru. Ampun teh sia. Ulah sok aya keyek. Engka depo bos gitu lah kunyuk. Astagfirullahaladzim ya. Cium bau kunyuk. Pokoknya sekali deh kunyuk dipecat ku aing ye. Buru buka. Bos, buka bos. Tahu sih pindah tuh. Nam. Sok bodyguard lah tuh. Aing angkat. Sia ka bina-bina teung atuh. Hai Daddy. Ka mana ieu bos? Kan itu bos. Mother. How are you? Bodyguard, supir suruh parkirin mobil. Pir, parkirin mobilnya jangan di situ, ngalangin orang. Siap bos. Aing jadi supir. Bodyguard, supir, beneran itu si Acil anak kita sudah jadi bos? Iya kayaknya. Turunkan aing. Di sini bos. Daddy. Anak kita sukses.